Aku titipkan. Anjing, saya tanu gitar. Wah, aing urang gawaskeun anjing. Sia, ngeros aing ini coplok jantung aing sih teh. Arah anjing. Nah, nih sia goblok di gitaran di deket bakal bisa yang kasupan. Ari sia aing teh keur galawat teh anjing depo ngapai rambut sebelum kada heueuh anjing teh kudu diduruk ku aing sejeusna geura. Oh, lain ku guru ka aing. Si Jaus mah geus deket jeung aing. Kumaha atuh aya carana aing aleh wae anjing teh. Besok jeung aing ayeuna mah ngobrol ka dieu goblok. Ah hilak RT sia. Nu balik atuh ari sia kumaha carana aing bajaan. Geus ngabeak 5 aing tuh tikeun kacangcutan teh lela ku aing. Yo, aing depo kamari 20.000. Jadi menang 500.000. Keadaan sia tuh kumaha carana bisa menang gitu sabaraha kali depo maneh. Kamari aing sekali langsung menang. Nah, hari sia makinya kebajaan aing kan sia karek kamari mana ge. Heuh karek menang na aing kamari teh. Terus sia karek main sabaraha poe kamari. Geus lila aing mah main jus mah. Menangna main sabaraha kali menang. Karek kamari aing menang. Ari sana maneh kumaha? Nya sarua we ka sia rungkat. TV, Magicom, kulkas, inung aing ku aing dijual. Atuh sarua keneh goblok kamari teh sia jeung aing. Dasar coba naon saya.